Kangjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina ieu bangsa ena musim bade angkat ka masjid bade natapan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir masjid baturna arulin aya prame senang bunga kerarulin manena nyalindung semu sedih bingung kanggo kawai tambal butut ngalang layung kapandaku Rasulullah ras dibujeng ditaros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang gening ujang nangis kawas sekar bingung jawab nate aku Gusti nyatos pisan iya dinten bunga dinten senang pisan senang sote ka jamanu gadurama keur ka abdi mangaraos tesugama ku ayana Fitri manari ngerang ingat kana diri rup teh nyorangan kieu rasana nu ditilar kuramai rup sangsara beda sareng sasaha teras kuraso teh dipangku dirau aduh jangkos ngahudang macan turu nairah jeung di menara matilam jawabna teh cenah tas parang badan nu dipingpin aku Kangjeng Rasulullah duka teuing anu manan tawau abdi ngagang sing hoyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi buka abdi galakan undung atas tilo dinten iya abdi pundung aduh kasepnya ada teuing ujang apan ieu rama Gusti rama ujang ayo urang ngadeus enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis saya Aisyah iya putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar
dina waktu pupugetna perang Badar dau Aisyah teh bae putra ibu tos di mana orang siram gantos baju Fatimah iya angkeun deui anjeun hei Ali gerar aku dulur anjeun mana cucu dede Hasan sareng Husein ieu mamang anjeun geura ajakuin Fatimah Ali Hasan Husein midedes ngangkeun dulur ai teras di bubungan dugi kakeun leungit rasa kaya timan ngangkeun ibu Rama Rasul anu heman saur Hasan Husein yumang urang ulin sareng batur urang amang gulen lilin teras amang suka bunga ulin katrik Rasul teras ngalakonan Idul Fitri tak sakitu riwayatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang bikin contoh orang kerhirup di dunia tiru ahwal ucap kangjeng anu mulia mudah-mudahan orang husnul khotimah mau tetap iman Islam pasti genang susuganan iya ageng manfaatna kanu maca anu buntu syafaatna sareng urang diangkan pisan umatna umat kangjeng umat anu pangmulyana sareng urang ngarep syafaat anu dingaranan syafaatul uzma amin 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 ya rabbal alamin ditutup kumuji ka rabbul alamin Allahumma salli wa sallim